Jika galon wae kujang Mana ngalonyeng ka urang. Lajang. Ai balik kuntu. Mawa ka diizinan bobogohan. Maha. Ih, Masya Allah, cantik banget. Kak leutik keneh sebelah bobogohan. Duh, aing euy boga budak parawan, ku parawan hariwang, sieun ulin ka mana wae. Sieun ngadon teu kararugu, jeung lalaki teu kararugu tapi mawa ka diizinan bobogohan. Zaman ayeuna mah palaur, lalaki teh jadi. Mereka mana eta? Isu keneh geus ngageulis kitu. Iya, bade ngerjakeun tugas sareng rencangan. Bener, eta bade ngejakeun tugas. Bener atuh Bapak nih, piraku awal ngabohong. Ya sok kade atuh di jalanna. Awal angkat tela atuh nyapanya. Assalamualaikum. Dung, jalan-jalan dong ah, bosen jenuh di dieu wae mah. Ka mana? Ka mana we atuh bebas lah, nu penting jalan-jalan. Ujangnya serpi kieu nya euy. Jenuh. Bagus bro, ngatuh hayu ayeuna mah jalan-jalan lah. Nih jenuh di dieu mah. Yuk ujang ayo. Sok. Nih, buka duit teu. Teu. Ulit ah, aing ulit teh jenuh euy. Cing wae di dieu euy. Berapa deui di dieu? Kenapa jangnya? Jalan-jalan. Dung mana emang jago kan motor urangan atuh ajarkeun. Ya hayang. Oh, hayang bisa euy. Kulit nanya. Siap, siap. Punten nya lami. Hei, kenaraon? Haruman heula atuh gandeng. Siap. Sawe kami mah nongkrong ngalapoe ge di dieu. Ya euy akung nongkrong wae kung. Ieu kung urang ieu si Ujang yang jalan-jalan. Jalan ka mana, Dung? Si Ujang cenah nyupiran atuh nih kalah numpak ke pagawean teh siga galon wae kujang mana bisa teh sok ajaran ku maneh. Teh sopan aku ngalonyeng ka urang tempo ayeuna ku urang dibuktikeun. Apalan urang ngajarkeun motor urang mah ciga sidom tah kieu berebet HD pokona mah nah. Kumaha maneh si akuntul ah. Iya. Ayo ah inget bahala motor ah. Ayo Mi, naik Mi. Terus penting mah tiasa pendak sareng AA. Emang gitu tos lami di dieu. Dung, ujang minta tulung atuh Dung lah pangajarkeun motor euy ujang teu ngeuna era euy diremehkeun wae. Ajarkeun atuh Dung lah. Dung, Naon ari Ujang digandeng baraokan wae. nya Dung atuh pangajarkeun motor ujang. Ayo Ujang, sok dihareup. Gas Dung. Kudu ngurungkeun teh bisa Dung. Tadi we. Ada siap namun cilaka kuntul. Ya Dung urang remna can diceplong digas. Bukan digas. Wah. Dung, sok Dung. Wios lami ge udah menunggu kamu. Nuhun bade naon nih warang awul ka dieu. Orang pendak we atuh sareng Aul. Leres nami teh Aul. Nuhun leres Tapi saya nama Imas Ul. Naha. Ih, Masya Allah, cantik banget. Ayo, jalan-jalan ke sawah.
Balik ujang mah nih mah. Balik. Ah, sok iki balik. Maunan. Yalah, Jang. Oke. Siap, ayo. Wah. Laun jang, laun jang, laun jang. Terus jang lurus. Lurus jang. Lurus lempeng nih bisa bro. Bawa. Ujang serangannya Siap. Udung pada ka mana ya, nak? istirahat. Oleh owo. Ujang markitkeun heula nya. Oh, Kumaha dong markitkeun teh? turun heula tuh. Oh, turun heula. Itu dong. Udung sok pada ka mana ya, nak? Cai dia. Oh, cari. Siap dong. Pade. Siap. Oh, pade. Tod balik. Tunduk kieu is kuntul ka mana diajar teh ngampleng kieu duh. Aing balik kuntul. Itu si kuntul tarik gajah motor. Euy, gajah mah. Jalan lah. Siap. Gaya gitu tuh. Jalan lah, rumah. Ayo. Jalan. Puasa kuntul. Ini ya, tepat dah. Oh, abang motor alus lah, arong oke dah apa eta mah nganjok 1 juta sebulan. Hah? Udah kemana supaya jemput dia can balik ayo teh melangun wae jadi kolot info disusul jadi budak teh mah laur kemana wae jigna Anjir sih euy, barang ka mana di Iya, aduh. Jang kunaon? Iya, oh, labi teh diajarkan motor gebis, panangan, aduh nyeri kieu, aduh. Nah, atuh nih alit kene terus diajarkan motor. Nya labi teh hoyong tiasakan motor, hoyong ngajak jalan-jalan aul, ngalah bisa ngabonceng aul, kamol bareng, KKP bareng. Ah, ujang mah nih bisa wae. Ari aul tos di mana nih? Gelis gitu. Ieu tos ngerjakeun tugas, sareng rencangan. tuh paingan budak leutik kene sakola ngawuran lain sakituan eta leutik kene sebelah bobogohan memuji maneh ujang eta budak urang geulis kieu ngeunteung jang mana teh goreng budak geulis kieu bobogohan jeung maneh nu hideung coba eta aduh teu ngeunteung pisan emane Kula paubleng sanes gitu, kula tong salah paham, kula atum nih, tak kula. cicing kalau ngadon heuri ke serius ieu paubleng ngomong ka ujang gitu dengekeun tah ku jejeuwir anu jigar hordeng eta teh eta dinya budak di ngadon bobogohan di posisi ieu budak leutik kene teh dinya bogo ka si ujang kawinkeun ku aing isuk balik ayo bejakeun ka anu maneh ku aing kawinkeun isuk sia Yes, dikawinkeun.